inget keur carita jelema aya baheula nu pelit jasa. Ieu mah dongeng saeutik mah ye. Aya jelema pelit jasa ieu mah ye. Ieu mah di Bagdad tapi. Ku pelit-pelitna boro-boro hartana, dosana mun dipentat teu dibikeun. Eta kan pelit jasa berarti kan. Geus panjang dongeng nama ieu mah kacaritakeun manehanna teh nyate di imahna. Saenggeus teh nyate kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya kaluar bereng-berengan. Di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate. Barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebeung ngeunah amat ieu sate beung ngeunah amat ieu sate kabeneran kapangi kudu boga imah nu pelit teh ditewak. Ewak sia kajen kuku mai kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing. Eta pelit jasa pelit. Boro-boro mere ngambe ge teu meunang. Akhirnya jadi dilaporkeun ka nu berwajib. Nya da geus geudeung bae kasus naon sebenarnya. Diusulkeun kasus ngambe sate. Kiai kunyana teh dititah lamun teu dititah lantaran sugih boga geng manehanana tetep penjara sebab nyana ngambe sate kecuali nyana teh kudu mayar denda 100 dirham 100 dirham uang emas 100 dinar uang emas jelema susah jagan aing kaduhung eureun di dieu boro-boro aing yang mayar 100 dinar budak cekeun lapu gua aing dahar ge dahar isuk sore henteu pamajikanna geus carerik bae kakak boga kasus naon ngambe sate kok kieu deui bisa dikae wallahu alam cekeun ieu akhirna kiai jaksa-jaksa terus dek memutuskan permasalahanana cek sebagian jaksa ieu teh tetep kudu dipenjara kecuali membayar 10 dinar uang emas cek sebagian teu kudu atuh sapira ieu mah pan lain maling lain naon sapira ngambe kerja cek nyana ngambe berarti sebab sate kula nyana bisa ngambe tanya ka nyana sia ngambe tante ngambe ngeunah teu waktu ngambe ngeunah cek nyana maksudna ngeunah seungit heueuh kan lamun teu aya sate aing mah sia moal ngambe sate bener denda 100 dinar wabeh jelema rame gara-gara ngambe ieu kudu mayar 100 dinar ku pelit-pelit dasa jelema aya kiai geus ceramah bae ulah lewat imah dinya besi ngambe cek nyana ieu ditangkep didenda ka dinya liwat ka dinya ka imahna liwat tah lamun liwat ka imah nyana haju nincek imah nyana denda neuleuh pager didenda neuleuh pager sia neuleuh pager aing bagus kan denda parah tuh jelema pelit ya satan jadi lamun kadinya teu meunang deuleuh kudu kieu bae tah aman satpam mangani lamun teu kieu satpam tangkap denda ieu mah nu dipermasalahkeun teh ieu jelema ieu kan hukum di Bagdad makan ahli hukum ketika adu tarik antara jaksa jeung ulama cek jaksa tetep bae ieu teh kudu ditangkap kecuali kudu dipenjara kecuali nya mayar sakahayang nu boga imah 100 dinar siapa boga 100 dinar henteu ieu mah pasang badan ceuk pamajikanna ceurik minta tulung ka kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh jaksana jago jasa karena nyana menikmati cek jaksa karena nyana irungna menikmati ambe sate berarti maling ambe denda 100 dinar kalau tidak bayar penjara wow kabeh geus areleh kiai eleh tinggal hiji deui Abu Nawas pamajikanna jeung anakna kiai kula tugas kunaon salaki deuk di penjara kasus naon cek Abu Nawas kasus ngambe sate seuri Abu Nawas nah ini makanan gua cek yang kalau kasus begini udah sini serahin dah cek Abu Nawas aing kasus-kasus biasa mah teresep cek kana ya kasus ieu bagian lain cek Abu Nawas di mana ku ari di sidang jangan anggeus kiai kumaha kiai eleh kabeh ku jaksa nah sia mantap cek Abu Nawas ieu tandingan aing cek dia ya guys tenang datang Abu Nawas adanya baik make salana komprang
sebelah lain udang gua ada jasa Abu Nawas. Oh, ke sorban itu bisa ditanya ku sasaha. Jangan ada melihat, tidak boleh melihat saya, sebab kalau jaksa melihat saya ntar saya kenakan denda. Jaksa geus tunggul bae kieu. Jago Abu Nawas. Nusugihna aya, kamu lihat saya. Kamu mengkasuskan orang yang cuma sekedar menghisap bau sate. Sementara saya pakaian seperti ini, kostum yang berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang kamu melihat saya denda. Oh, Gus kacau, Gus. Di kejaksaan dia masih didenda ieu mah sana. Abu Nawas dilawan itu. Tetapi bukan itu, cek Abu Nawas. Urusan memandang kula, guys, kula mah barahan kok masalah. Sadaekna nu lain cek ieu. Sadaekna geus kumaha geus? Sia neuk menilai aing kumaha geus sadaekna aing mah barahan. Oh, kumaha geus sabodo. Teu aing mah teu kumaha. Ambeun kelek aing barahan. Teu kudu didenda aing. Nah, mari kita kembali ke kasus. Jaksa, jangan tunduk saja. Tanggal. Jaksa siunun ka Abu Nawas. Jaksa siunun. Udah asa wali atuh Abu Nawas mah gitu Abu Nawas. Abu Nawas eta wali berharis banyana. Jadi lelecehan sodah di lembur ku budak leutik sebab wali Allah mah embung hehebatan, embung memulyaan, embung lamun di ngariung teh Al Mukarram Kiai Haji Fudhali embung gitu-gitu. Al-alim al-allama Kiai Haji Supendi. Hayang di Mang Abu Nawas dan nama lamun dibuya-buya teh nya membung. Ulah sok dibuya-buya mamang bae cek nya. Iring-iringan yang budak leutik bae nya mah disebut Abu Nawas padahal wali. Nah, kembali ke kasus. Begitu kembali ke kasus. Coba jelaskan. Naon terjadi? Cak anu sugih teh ya, ieu jelema liwat ka imah kula. Sementara kula keur nyate. Haju eta sate teh breng-brengan angina ambeuna nyana lain hayu bae liwat endahan cicing ngambean ambe sate kula berarti kan nyana maling ambe sate. Nah ieu mah kieu bae lamun manehanana bisa ngaluarkeun dendaan 100 dinar salamet lamun teu penjara eta permasalahan lamun nyana liwat bae mah teu eureun masalah berarti kan eureun meni mati. Bagus. Cek Abu Nawas kumaha jaksa? Betul, hukum yang terjadi seperti itu. Sebab itu adalah termasuk gosok. Boy, hebat atuh. Ya oke. Guys. Ditanya yang bersangkutan, boga sia 100 dinar. Tentu mama kana. Boro-boro 100 dinar kula mah isuk dahar sore henteu. Tenang. Aya di mama. Mama anu bakal mangmayarkeun. 100 keluar. Hitung, jaksa. Dihitung ku jaksa 1, 2, 3, 4, 5. Bener. Ya, udah 100 dinar. Ada kan? Dia kan. Nah. Kasus ieu supaya tegas. Selesaikan kuari keneh. Kaula dek bayar. Mang mayarkeun si miskin. Didenda-dendaan 100 dinar. Kula nu mang mayarkeun. Diuk nusugih didinya. Jaksa saksian. Ya. Ya. Duit 100 dinar dek dibayar dendaan kanu sugih nu pelit teh. Maka cara membayarna duit tersebut dek dialungkeun ka luhur. Breng geus beres dikumpulkeun deui. Kadenge eta duit. Kadenge. Nah, eta lah bayaran maneh. Lantaran ieu ge henteu ngadahar ngan ngambe doang. Nah, didenda 100 dinar, duit 100 dinar dibalangkeun ka luhur. Kadenge kan eta lah bayaranana. Selesai permasalahan. Eta jaksa gideg bener. Atuh Abu Nawas dilawan. Balik sia. Balik. Awas jaksa. Lamun main teh cantik, awas bisa jaksa nu ngubrus ya. Tidak. Udah itu udah terbayar. Dengan suara 100 dinar itu sudah terbayar.
Yes, bagus. Tinggal nu sugi bae bener oge sakenanya. Nyana ngambean aing ngadengeng geus beres. Aing dongeng Firaun teh jadi ya.